Idza salat jasad kulluhu, ketika bagus eta hate maka bakal bagus jasadna, sakabeh jasadna. Lamun hatena bagus karena jasad lagi bagus. Jadi dohir eta anu katempo kumata kasa kurang eta biasanya timbul dina hate. Wa idza fasada jasad kulluhu, maka ketika rusak hatena maka jasadna ge sakabeh jasadna ge rusak. Tergantung hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitujza bima kasabat. Wa qala aidan walal akhiratu khairul laka minal ula. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan utlubil ilma minal mahdi ila lahdi. Al-hadis. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka ayeuna urang dicakana ilmu anu wajib dipelajari ku urang, di antarana nyaeta ilmu tasawuf, ilmu menjaga diri tina dosa. Taritia kangari ilmu anu wajib dipelajari hiji ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, ketiga ilmu tasawuf, menjaga diri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Wa hifdzul qalbi lan utawi ngaraksa ati minal ma'asi saking pirang-pirang maksiat wajibun iku kang wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Cek dia bahwa ngajaga hate ya bagianana ke dibayun bagian badan, bagian dohir, aya batin. Anu disebut dohir nyaeta badan anu katingali ku urang, pandangan, kaki, dibayun masalah dohir. Ayeuna pertama masalah hate, menjaga hati minal ma'asi tina maksiat, tina migawe doraka, kadituna bakal menang siksa ti Allah ku sebab hate doang. Nya unek-unek hate mah hebat jasa nu karena hate mah. Awak mah aya di lembur, aya di imah, hate mah saya di pasar. Hate eta nya. Hate awak mah aya di masjid ke salat, hate mah aya di mana boha. Hebat. Can kita datang awak hate mah geus datang.
kabayang teu ku hate pasar ti dieu ka pasar kabayang teu perjalanan ti dieu ka pasar melewati kampung dan kampung naon ayeuna kabayang teu nah hatenya hebat udah awak mah di dieu keneh awas jasa ngaranna hate mah makanya perlu dijaga yang ngaranna hate naon si ari hate qala sallallahu alaihi wasallam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hati ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadi kulluhu wa idza fasadat fasada jasadi kulluhu. Ingat-ingat sanyana dina jasad urang dielingan diperingatkan oleh Rasul sanyana dina jasad urang mudghotun eta aya nu ngaranna daging mudghoh naon sia eta mudghoh wa hiya al-qalbu eta hate idza salahal jasad kulluhu ketika bagus eta hate maka bakal bagus jasadna sakabeh jasadna lamun hatena bagus karena jasad lagi bagus jadi dohir eta anu ketempo ku mata kasapurang eta biasanya timbul dina hate wa idza fasadat jasad kulluhu maka ketika rusak hatena maka jasadna ge sakabeh jasadna rusak karena tergantung hati. Makanya cek nyanyian tiang mah jagalah hati jangan kau menodai gitu kan hati mah hebatnya teka tuluman ku batur sana bisa tuluman hati dohiriahna mah muhahe orang hati mah hewa gitu makanya ada terkadang gitu. Makanya Allah mah nyahut sanajan cek urang mah katinggalina bener-bener ikhlas. Jalma syahid maut nage horeng ge asup neraka teh jalma syahid. Kunaon gitu? Sebab hatena saeutik mah. Pas di akhirat pangpedena teh hayang asup ka surga. Hei kumaneh? Buru-buru hayang asup ka surga boga amal naon gitu. Aturan kula mah mati di medan perang syahid. Kadzab tak bohong maneh pengakuan maneh syahid kayak gitu saeutik mah hatena mah horeng ge nyaeta resep di alam kubatur ketika kubatur di ya si eta mah gagah wanian ieu gitu memang bener ketika perang manehna berani tapi dengan dorongan ya hatena eta resep atawa di alam kubatur lain karena Allah dorongan ya karena ku papada mati tetap lamun lain billahi ta'ala sebab saat gitu kaurangnya bisa jadi kapara terutaminanya kapara anu ngabogaan ilmu dah bisa ketika resep di alam ku papada sebab pinterna nah sebab gagahna nah kesing nama agama kesing nama agama pi akhirat tuh nyaritana ngomongna orang ye ya hatena mah resep di alam kubatur lain karena Allah geus urang karena Allah ibadah karena Allah karena iya hatenya dohiriana mah bukti bener perang paeh gitu kan syahid eta tapi ternyata di akhirat Allah lebih tahu hatena ternyata saeutik mah pembuktian apa benar sampai ke benar perjuangan anak sampai ke nyata mengorbankan nyawa anak gitu jihad ya tapi ternyata jihadnya pun ayo gitu wanian teh aku sebuahnya eta pesebabnya eta pangalem gitu nya wani pesebab ayo ngalem gitu lain karena Allah ternyata Allah punya itulah
hati kudu hade ngarasa diri tina maksiat. Padahal gitu doang. Buang sanajan kurang pinter, sanajan kurang ngerti, sanajan kurang rajin ibadah, awas buang tina sifat riya nyata. Ketika di alam kubatur nyata resep gitu ya. Bunga sanajan tertimbul dina pengakuan anak hati bahaya. Tah eta ngajaga hati tina setiap-tiap maksiat wajibun eta hukumna wajib kasaha ala kulli muslimin kasadaya jalmi muslim. Sebab jalmi muslimah ya nyaeta memegang menganut agama anu dicandak di bawah Kangjeng Rasul. Ya lamun urang hayang salamet cek tadi teh ya pegang agama Rasul yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah, yang disenangi, yang diterima oleh Allah yaitu agama Islam. Sing yakin urangnya. Senajan ketinggalina agama batur bagus, sedekah dan aja. Urang ulah ngabaguskeun agama batur kufur. Ulah ngabaguskeun agama batur kufur urangnya. Hukumna munkar agamana atuh urang ngabaguskeun gitu ya. Ku agamana munkar. Ulah sebab lain pangerankeun Allah musyrik. Urang mah pegang kuat agama Islam. Eta dina dasarna bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Ya rukun Islam teh kudu aya dina diri urang. Nu kaduana adakeun salat, anu wajib utamina. Terus melaksanakeun puasa, zakat, eta hukum syariat. Alhamdulillah dina setiap waktuna urang sok ngalaksanakeun. Ya, taat karena perintah Allah jeung Rasulna. Puasa bulan Ramadan alhamdulillah ketika datang waktuna orang jamaah Islam sadayana mengikuti syariat. Nah, puasa ditutnya kitu deui ketika datang hukum wajib zakat ketika orang geus boga geus mampu wajib zakat pasti ya. Urang ngaluarkeun zakat. Lamun teu korek mah gitu ya. Tapi aya bae padahal geus wajib ngaluarkeun zakat. Kitu deui. Padahal sanajan bebeunangan manehanana ya harta manehna meunang jeung paya manehna tetep aya hak batur dina hartana. Ya, itulah hukum aturan syara untuk membersihkan hartana tina harta anu teu halal. Itulah zakat. Zakat fitrah, zakat amal, zakat emas, zakat bubuahan sareng pepelakan jeung sadayana. Wa kaza hibdul a'da'i fardu ainin ala kulli muslimin. Nya kitu deui selain wajib ngajaga hate tina migawe doraka anu hukumna wajib, nya kitu wajib deui ngajaga anggota badan. Fardu ainin eta menjaga anggota badan tadi mah hatena ayeuna mah anggota badan. Mana anggota badan? Ya. Ya eta khususna anggota anu 7 anu bakal dicaritakeun di payun. Wa khususon al-a'da'u sab'ati al-ata. Zakarah. Anggota anu 7 anu bakal dicaritakeun di payun eta wajib urang ngajaga di antarana mana ya eta pandangan di antarana aya patuangan perut, mata, tangan, kaki dan 7 anggota. Tah eta ngajaga anggota badan urang fardu ainin eta hukumna fardu ain. Kasa ala kulli muslimin kasadaya jalma Islam. Nah, makanya cek tadi teh ya dipayun keterangan laksana seperti hewan ternak lamun tanpa ilmu syar'i.
teboga aturan ternyata aturan anu dilarang gitu ya. Kulantaran aya ilmu syara ku Kanjeng Rasul dibawa hukum-hukum jadi barakus akhlakna pagaweanna nyaho pada ilmu mengikuti sesuai aturan Allah. Fa min ma'asil qalbi asyaqu ayeuna nerangkeun nyaeta naon-naon sih ya. Hate ngajurung kana migawe dosa. Contohna mana sih contohan? Nyaeta di antarana famin ma'asil qalbi asyaqu fillahi ta'ala. Nu kahiji hate ngajurung kana migawe doraka nyaeta mang fillahi ta'ala dina ayana Allah Subhanahu Mang ragu-ragu teu yakin 100% ya. Anu disebut tauhid ya bahwa urang boga Allah boga pangeran anu maha kawasa ya. Anu maha menentukan nasib urang. Urang kembalikan ke Allah. Ulah mangga yakin sadaya nasib anu katarima ku urang ya sehatna cageurna beungharna miskina gitu kan jomblona rumah tanggana eta teh ketentuan Allah sing yakin tos ditangtukeun sareng urang lain ke alam dunia berikut rezekina ya nu leutikna nu seueurna eta yakin geus meunang ngatur Allah lain meunang ngatur urang lamun urang bisa ngatur rezeki urang atuh hebat ya pasal yang harus diatur ke urang harus direncanakan kieu bakal cool pokoknya bakal ieu pan teu saeutik nya jebol bangkrut kieu kitu padahal eta kan manusia menang ngatur manehna eta ngabuktikeun yen masalah rezeki mah urang ngatur Allah terkadang eta urang teu boga pikiran bakal menang miliki dari rezeki gede teu buku-buku orang aya ngatur ya. Karena orang ulah mamang ke Allah, orang mamang ke Allah, ya Allah kieu ting ka aing ya. Allah teu karunya kitu tuh mulai atuh. Ya. Loba lah eta hate teh mamang ka Allah, ulah-ulah ning disebutkeun, komo bari disebutkeun eta kasupkeunna dosa anggota badan kasupna. Hate bagi unek-unek hate ya. Henteu deui kaluarkeun melalui ucapan eta bisa ngajurung kana doraka mang ka Allah taala karena ketentuan Allah sing yakin urang. Assalatu wassalamu